Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 26 sareng 27. Di dieu urang ngalanjutkeun tina halaman 25. Tah, dina halaman 20 nyaeta anu bagian D, B. Nyalin kecap pek salin kecap ieu dihandap. Sok ayeuna ku barudak salin kecap ieu nu dihandap halaman 20 misalkeun contohna sasapu Susi nuju sasapu di hareupeun imah. Tah kitu contohna anu nomor hiji. Seterusna kerjakeun ku barudak. Tah anu halaman 27 nyaeta nyaritakeun gambar, lengkapkeun kalimat terus dicaritakeun gambarna. Tah nomor hiji contohna Arip nuju bobo. Tah saterusna kerjakeun ku barudak. Amun tos beres kumpulkeun ka WA bapanya. Japri, oke, hatur nuhun.